Baja Luber, di balik kejadian 10 November. Assalamualaikum, anjeun ngupingkeun Baja Luber Podcast. Kumaha damang? Sareng Fatan di dieu. Dina episode 2, abdi bade lanjut wae atuh carita. Di balik kejadian 10 November. Dina raraga ngajak katengtreman kota Surabaya, warga Sudirman wawakil resmi pamarentah daerah Surabaya satos kamardekaan Indonesia buru-buru ka Hotel Yamato. Babarengan sareng Sidik sareng Haryono. Tiluanana niatna bade ngarempukeun ngeunaan insiden anu ngaganggu enjing eta sareng Plekmen. Manusa anu pikasebeleun. Rundingan lumangsung di lobi hotel. Permintaan warga Sudirman ka Plekmen supados bendera Walanda diturunkeun di waler kieu. Marneh terang sekutu menang perang pan. Nya urang sakubu jeung sekutu, jadi urang boga hak pikeun ngadalikeun Hindia Belanda deui. Republik Indonesia, can pernah ngadenge urang mah. Nya kurang leuwih kitulah ku sombongna anjeun mawa panyokong sekutu anu parantos menang Perang Dunia Kedua. Jelas jawaban ieu nunjukkeun yen Walanda henteu pernah mikawano kamardekaan masyarakat Indonesia sareng hoyong ngadalikeun deui jajahanna tilas. Plekmen teras angkat ti lobi sareng lebet ka hotel. Sedengkeun warga Sudirman tetep sareng Sidik sareng Haryono. Henteu lami saatosna Plekmen wangsul sabari ngacungkeun bedil sareng ngancem warga Sudirman. Dingalieun kaayaan nu teu bisa dikandalikeun, Sidik langsung nindak gancang ku narajang ka Plekmen sareng newak bedilna. Di sisi nu sanes, Haryono gancang ngamankeun warga Sudirman sareng lompat kaluar hotel. Dina pergelutan anu hebat, Sidik berhasil nyekek pamimpin pasukan Walanda dugi ka maot kusabab sesek napas. Adangu sora ti lobi, pasukan Walanda teras sumping. Nasib anu teu dihaja nampak Sidik. Satu acan anjeunna ngagaduhan waktos kabur ka luar hotel, anjeunna ditenggeulan ku pasukan Walanda. Jumlah anu henteu saimbang nyebabkeun gugurna arek Surabaya. Sidik gugur sareng belati anu nancep dina awakna. Satos ngamankeun warga, Haryono neraskeun perjuanganna ku naek tembok hotel ka luhur menara, tempat bendera Walanda ditengetan. Ampir dina waktu anu sami, saurang jajakan namina Kosno Wibowo oge naik tangga ka tempat anu sami. Anjok ka puncak menara hotel, aranjeunna bingung kasebab henteu nyandak bendera Indonesia salaku gaganti. Siga kengingkeun inspirasi ti langit, Haryono milampah inisiatif pikeun ngudar bagian biru tina ti warna. Tapi kusabab kacapean tina naek teu nganggo tangga, anjeunna ngan ngukur tiasa nyowakeun bendera sakedik. Kosno teras ambil alih warna biru bendera Walanda laksa disoek. Sanaos rawing tila soekan, anu beureum sareng bodas tungtungna tiasa ngahibar kalayan bangga di luhur menara Hotel Yamato. Sorakan merdeka teras dikumandangkeun ti balarea anu parantos ngariung ngitanan momen heroik poe eta. Kajadian diroekna bendera pasti nyieun Walanda ambek. Aranjeunna henteu narima bendera kahormatanna dinistakeun. Nya geus jelas padahal mah Walanda nu ngamimitian nyieun ulah ku henteu ngahargaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nya geus atuh sakieu wae podcast kadua mah. Lamun penasaran lajeng wae ka episode 3 sareng Satrio. Abdi Fatan pamit hatur nuhun. Assalamualaikum.